Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya, ada guru berhati suci, berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi, senyum tercurah selembut salju. Alhamdulillah hadal kitab Syekh Abdullah bin Al-Syekh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunyal akhirah. Amin. Wa huwa ri'adzabul qabri ta'adzabul barzakhi, siksaan di alam barzakh. Udifa didopatkeun ieu azab lapad azab ilal qabri kana lapad al qabru. Liana karena sungguh ieu idopat ya adzabul qabri eta al-ghuribu nu ngalindih cek urang mah kagaliban emang seringna seperti itu diucapkeunana. Wa ila lamun henteu udipa cenah marjina kana udipanya. Faqulu mayitin maka ari tiap-tiap mayit aroda nu mikarep sa Allah Gusti Allah taala dibahu kana nyiksana ka ieu mayit anala maka ngarawatkeun Allah hu kana ieu. Nah, nomor 4 hu ka mayit ieu salah atuh marjina tong akurnya. Nomor 4 ya nomor 4. Makana perkara aroda nu mikarep Allah hu kasih mayit bihi kalawan ieu mah. Oh, dia dibaca deh nya. Jadi lamun teh mah siksaan teu diidopatkeun kana kubur berarti siksaan we hungkul, gitu kan? Wa ila di dieu teh. Sakali deui wa ila di dieu teh lamun adab teu diidopatkeun kana kubur maka bakal naon? Masih naon? Lamun adab teu diidopatkeun kana kubur berarti siksaan hungkul, maka ari tiap-tiap mayit nu ngersakeun Allah supaya disiksa bakal naon cek urang ya bakal merolehkeun tanya maka bakal ngedapatkan hese euy bahasa Indonesia na anala tina nala mendapatkan ngeunakeun atuh anala maka bakal ngeunakeun Allah hu ka ieu si mayit teh maka perkara siksaan teh aroda nu ngersakeun kasih mayit bihi ku ieu mah gitu. Kubiro can beres kubiro rek dikubur katanya aulam yukbar rek kubur si mayit aulam yukbar atau teu dikubur si mayit walau sanajan tiba disalib si mayit au girko atau dikerem si mayit fi bahrin di laut au akalat atau ngadahar hu ka ieu mayit naon adawabu gegermetan au ukhriko atau diduruk ieu si mayit hatta soro sehingga yen jadi ieu si mayit eta Ramadan lebu wa dzurya jeung diawurkeun ieu romad firrih dina angin tuh kan nya lamun disiksa hungkul teu didapatkeun kana kubur dan memang itu nu dikarepkeunnya dan nu dikarepkeun pan adab barzah teh siksaan di alam barzah maka si mayit nu memang rek disiksa ku Allah pasti mendapatkan siksaan tersebut rek dikubur atau henteu gitu kan sanajan disalib atau dikerem dikerem di lautan ditenggelamkan atau memakan atau dimakan hewan buas atau diduruk tetap menang siksaan gitu. Dan memang itu yang dimaksud kan, dan memang yang dimaksud adab barzah bukan adab di dalam kuburan di dalam tanah, bukan. Dah lah baca lagi weh mana bieu teh wa yakunu jeung bukti itu adab nya adabnya nomor hijinya bener eta lil kafiri tetep pikeun jalma kafir wal munafiki jeung tetep pikeun jalma munafik wa usatil mukminina jeung tetep pikeun jalma-jalma nu daroraka ti golongan orang mukmin wali hadil ummah jeung bukti itu azab teh eta li hadil ummah tetep pikeun ieu umat na Kangjeng Nabi wa goriha jeung lian ieu umat berarti umat-umat sebelum Nabi tetep aya siksaan barzah wa dalilu wuqu'ihi ada poek ya macana wa dalilu wuqu'ihi jeung ari bukti tumibana itu siksa kubur eta qauluhu dauhan Allah Subhanahu wa taala
Annaru nyaeta lapan annaru. Kieu meureun ngeunah. Annaru nyata lapan annaru ari seuneun neraka eta yu'raduna diasongkeun ieu yu'raduna diasongkeun jalma-jalma alaiha di atas ieu nar guduwan dina waktu. Ya Allah teu baca itu. Isuk-isuk biasana mah. Guduwan dina waktu enjing-enjing tuh kan. Wa asyian jeung dina waktu pasosonten. Dorobnya dorob. Nasab jadi dorob mana bi teh? Wa naimihi wa ni'muhu berarti dari kang ada belum kubri wana imuhu jeung ari nikmatna ieu kubur. Jadi naon ieu teh? Dari sebagian yang diberitakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad adalah gitu. Siksa kubur dan nikmat kubur. Ayal kubri tegasna mah nikmatna kubur. Famin naimihi maka tetap tina sebagian nikmatna alam kubur. Maka alamnya tausiuhu ari ngaluaskeunana ieu kubur. Wa ja'lu kindilin jeung ari ngajadikeunana lentera. Kindil teh lentera lampu logatan ieu eta nya saeutik ta lampu cenah lam mim fa waw lampu fihi di kubur wa fathu fajja teh fathu lah fathu tokotin jeung ari mokakeunana tokoh naon teu kabaca tokoh mah ieu lawang tah jandela anu nya naon eta teh dimensi cenah mukakeun lubang dimensi fihi di kuburan minal jannati ka surga atau membukakan lawang di kuburan itu kepada surga. Jadi ada sebuah dimensi itu lorong, jika lorong waktu lamun dina filmnya tadi kuburan teh lorong nu bisa ditingali itu surga cenah. Wam tilauhu jeung ari pinuhna ieu kuburan biroihan ku sesengitan wajalu jeung ari ngajadikeun ieu kuburan kana kuburnya sadayana marjananya rawdotan kana taman min riyadil jannati tina pirang-pirang nu tetep ieu rawdoh tina sebagian pirang-pirang taman surga. Wa kullu hadza ari saban-saban ieu keterangan eta mahmulun ditibakeun ieu da ala haqiqatihi kana hakikatna ieu kuburan. Kana hakikatna ieu da meureun nya kana da imarjana lah. Kana da ieu da. Memang secara hakikatnya demikian gitu. Indal ulama'i marjana kana da lah. Katingali euy. Da. Katinggal masyaallah tos wengi. Indal ulama yang dimungu para ulama afada medakeun hu kana ieu wa kullu hada sa Abdus Salam alaqoni orang lakon wa soalul malakain jeung ari pertanyaan dua malak munkarun wa munkarin tegasna malak munkar bi fathil kaf kalawan dipatahkeun kafna wa nakirin jeung pertanyaan malak nakir wa inna maksudnya pastina di ngaranan sahadanil malakani ieu dua malak bidzalika kumun karena kirli anuma karena sungguh ieu malakani eta ya'tiani dararongkap sararumping ieu malakani al mayyita ka mayit ye linazil khafidnya asalna ilal mayyit nyumpingan berarti gitu bisurati munkaratin kalawan rupa munkarotin anu bikangewa ieu surah jadi beungeutna menakutkan mukana menakutkan fa inna sifatahuma maka sungguh sifatna ieu malakain eta anuhuma sungguh ieu malakain teh eta aswadani harahideung duanana azraqani tur anu itu teh azraq mah biru azraq mah kalau warna tapi di dieu mah lain warna dikarepkeun tapi non panonna jadi naon teh teu kabaca deh ieu bolotot muncul urang mah naon sih borelek nya bolotot eta nya bolotot ngabolotot anu ngabolotot naon ayunuhuma sifat naon disebutna sifat sababi anu ngarupakeun kana isim dohir nu aya domiran balik kana mausuf mana mausufna malakani oh ieu kenehnya aswadani non azraqani anu eta keneh berarti azraqani eta anu naon anu ngabolotot naon ayunuhuma pirang-pirang panona ieu malakani kakuduri nuhasi seperti kastro tina tembaga idopat di mana min wa fi riwayatin jeung eta teh hiji riwayat mah kalbarki ari lapat kalbarki ari panona eta bagaikan kilat oh benernya kalbarki bagaikan kilat. Kenapa non?
Mana gitu? Ya Allah, iya nya. Kalbarki bagaikan kilat. Waswatuhuma jeung ari sora-sorana pirang-pirang suantena itu malakan eta karon bagaikan geledek. Kalbarki itu berarti naon aya? Panonna teh ya kan? Kalbarki bagaikan kilat. Socana kan, socana hurung curang hurung atunya ngeborolek hurung ieu mah bolotot teu bit dua socana bolotot jiga kastrol tina tembaga apal bujul kastrol buleudna kan gitu kastrol apa kastrol teh seperti kendi lah lamun ieu mah kastrol kan bentukna teh kan gitu tuet gitu wow ya kastrol ieu sabolotot panon bagaikan kilat naonanya bagaikan kilatnya panonna bagaikan kilat hari panon nah eta kalbarki iya merenya azurkona seperti kilat hurung meureun jiga kilat duka tah suarana bagaikan geledek ida takalama apabila nyararios itu malakani ieu kedah ditinggali di keteranganannya bila lepatnya teu nyaho we naon bagaikan kilat teh nah malakna atau memang panonna ya harus dilihat keterangannya ya tapal mah tapal we tapi lamun disambungkeun ka dieu nu bagaikan kilat teh nyata panon-panonna gitu ya khruju nu kaluar min afwahihima tina pirang-pirang mulutna itu malakaen berarti seueur ta mulutna teh naon kanari bagaikan seuneu kapna kap ismiyah berarti biya dikulin anu eta tetep di tangan tiap biya dikuli wahidin anu eta tetep dina panangan tiap-tiap salah sahiji tiap-tiap sahijina minhum tina itu malakani mitrokun ari gada palu badag ieu meureun stor min hadirin tina beusi lauduriba lamun mah diteunggeulkeun ieu mitrok mana sih itu oh iya nya lauduriba lamun diteunggeulkeun bihi kalawan ieu mitrok naon aljibalu gunung diteunggeul ku eta mitrok ladzabat maka yakin hancur maka yakin leyur itu jebal wa fi riwayatin jeung eta di riwayat mah biya di ahadihima arlapat biya di ahadihima eta tetep dina tangan salah sahijina itu malakani mirzabatun ari gegendir lawi citamaat anu lamun mah narima kumpul alaiha kana ieu mirzabah saha ahlumina penduduk mina ma aqallu maka moal bisa ngangkat itu ahlumina ha kana eta mirzabah wa huma ari itu malakani lil mukminina tingkah tetap pikeun oh wa huma ari itu malaikat menakir gitu nya eta lil mukmini tetep pikeun jalma nu taat jalma mukmin atau iai anu taat anu turut anu tunduk anu patuh ya si mukmin wa gurihi jeung lian mukmin toi ala soheh tingkah netepan kana kaul soheh lakin yarfaqoni bahkan lemah lembut itu malakani bil mukmini ka jalma mukmin wa yakulani jeung nyararios itu malakani lahu ka mukmin toi ida ufiko apabila wafaqo meureun lil mufiqo wafaqo lil jawabi ida wafaqo apabila nyaluyuan si mukmin lil jawabi kana jawab gitu nah mufiqo atuh mana bi teh di naon sih teh pasihan taufik oh mufiqo benar ida mufiqo apabila pasihan taufik mun wafaqo nyaluyuan kan si mukmin nyaluyuan lil jawabi kana jawab ieu mah idza wufiqa cenah apabila dipaparin taufik si mukmin dijawab pikeun ngajawab gitu ya boleh lah wae wafaqo nyaluyuan atau wufiqa ieu mah wufiqa dipaparin taufik nya wafaqo sami-sami keneh nya oke bisalah dua nana nyarioskeun 6 kan lapat 6 namayana munam nya namayana munam 6 kudu sare anjeun mayit naumatal arusi kalawan saperti sarena panganten wayan haroni jeung ngabentak itu malakani al munafiqo ka jalma munafik laki yarfaqoni diatapkeun kana lakinnya wal kafiro jeung ka jalma kafir wakila dicaroskeun naon al mukmin lapan al mukmin ari jalma nu iman al muwaffaq anu dipabarinan taufik ieu mukmin nah anu pabarinan taufik sapa lahu ieu si mukmin oh lahu kana jawab cenah marjenanya al muwaffaq anu dipaparinan taufik ium lahu kana ijawab eta mubasyarun malak mubasya mubasir malak mubasir eta ayanya dieukeun malak mubasir wa basyirin
wa basyirun jeung eta malak basyir wa amal kafir maka wa amal kafiru jeung anapun ari jalma kafir wal mukminu jeung jalma nu iman al asli anu berdosa ieu mukmin eta falahuma maka eta tetep pikeun ieu mukmin asli jeung kafir munkarun ari malak munkar wa nakir jeung nakir afada merahkeun dalika kana keterangan kila mukmin sa syekhuna Yusuf syekhuna guru sararea Yusufu nyata Mama Yusuf Fatul Qadil Murid dina kitab Fatul Qadil Murid wal ba'tsu ditetapkeun kana itu nya jeung ari dibangkitkeun di kubur wa huwa ari bangtu eta ibaratun suatu bahasa an ihya ilmu uta tina ngahirupkeun jalma nu paeh pirang-pirangnya mauta mah jalma-jalma paeh jalma-jalma mauta mah mayitani mauta cangkel terus wa ikhrajuhum jeung ngaluarkeunana ieu mauta min kuburhim tina pirang-pirang kuburan mauta ba'da jam'il ajza'i dina saatos ngumpulkeunana pirang-pirang bagian al asliyati anu asal ieu ajza wahya ari ieu ajza teh eta alati perkara min sya'niha anu eta tetep tina tingkahna ieu lati al baqu ari tetep ari naon ari abadi min awalil umri tina mimiti umur ila akhirina nepikeun ka tungtungna umur cukura mah tulang cungcurengan teh nya eta tah nu memang hakikatna abadi sapertos eta walau kutiat sanaos dipotong-potong itu ajza dimutilasi itu ajza qabla mauti dina sebelum mautna itu ajza bihilafilati kalawan beda jeung perkara laisa anu lain eta min syaniha tetep tina tingkahna ieu lati naon albaqo tetep kadufri seperti kuku moal nya ojo-ojo manjangan kuku nu geus diteuk-teukan ngahiji deui moal da tingkahna teu langgeng kan kuku mah gitu wa huwa ari ba'tsu bihadal makna dina ieu makna eta ibaratun suatu bahasa ani nasri tina dibangkitkeun ieu nasru tina gumelar nya nasru mah lain dibangkitkeun tapi naon berkumpulnya nasru mah gumelar afada medahun kana ieu kawal mana kawal wahwa ibaratun berarti kawal kila iya berarti nya mana sih kawal ibaratun nya iya wahwa ibaratun saha syekhuna guru orang sararea Yusufu nyata Mama Yusuf kana istirahat lanjut cangkel baraya cekelan kuleungeun terus mana tadi teh wawaroda jeung dongkap naon dongkap teh ana aba Ubay meureun ana Ubay sungguh Ubay bin Khalaf eta khosoma maduan i Ubay an nabiya kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi inkaril ba'thi dina naon teh ngaingkaran kana di hari dibangkitkeun jadi naon cuk urang mah nya inkar apa ingkar teh ini ahmadnya gitu inkar maknya dibangkitkeun wa ata jeung ngadatangan itu Ubay hu kakangjeng Nabi bi aldomin kalawan tulang balin anu geus bubuk we nu geus bubuk ya aldom anu bubuk ya aldom tulang buruk bukan teh bubuk yufat itu ngabubukeun Ubay hu kana ya aldom biadihi kuleungeuna ieu si Ubay dikiekeun nya krok jadi bubuk keur geus buruk diremukeun gitu waqala kumaha teh waqala ngomong itu Ubay ngomongkeun ataro kana lapad ataro nah teu ataro nah yakin anjeun Muhammad ayaro di dieu mah yakin maknana lain ninggal hunggulnya nah yakin anjeun Muhammad Allah ka Gusti Allah yuhi tingkahna nah nganaon ngahirupkeun Allah hada kana ieu tulang geus bubuk dia ba'dama dina saatos ba'dama balia dina saatos yen bubuk dina saatos yen buruk ya azam faqala maka ngadauh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam laras yuhyi laras ngahirupkeun deui Allah waya ba'tsu jeung ngabangkitkeun Allah ka maneh wa idkhulu jeung ngasupkeun Gusti Allah ka maneh anaro kana neraka badual fanazala tuluy turun ayat awalam yaro nah teu yakin saha al insanu jelema anna kana sungguh kami nu agung eta khalaqna nyiptakeun kami nu agung hu kasih insan minut fatin tina nutfah cai mani nutfah aya mah integesna tina cai qadarina anu kotor ieu mah khosisin tur anu hina ieu maun faidan maka dina waktuna khalaqna wa ari is insan eta khosimun loba maduanana
banget ngamusuhanana ieu insan mubinun tur anu pertela. Mubinun anu pertela teu make turnya bisi disangka eta deui. Mubin mah sifat tina khosim, mubinun anu pertela ieu khosim ngamusuhan nyata ngamusuhanana gitu. Ayo judul tegasna mah maduan ieu si insan bil batil kana atawa kalawan kebatilan. Afada medakeun hu kana ieu keterangan sa Suhaimi Mama Suhaimi, keterangan Waroda kana Ubay ya. Tulislah Waroda anu Ubayna meh teu poho. Wal hasru jeung dikempelkeun pengumpulan, wal hasru jeung pengumpulan jeung ari pengumpulan. Jadi tina sebagian nu dicanak ku Kangjeng Nabi teh yang apa bukan dicanak, dina sebagian nu diberitakeun ku Kangjeng Nabi teh ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan munkar nakir, ada apalagi kebangkitan dan juga pengumpulan. Geus dibangkitkeun jelema teh bakal dikumpulkeun gitu. Wa huwa ari hasar eta ibaratun suatu bahasa. Hasar teh bukan apa namanya? Bukan arti sesungguhnya hasar bukan, tapi ieu mah ibarat we ibarat. Ibarat tentang apa? Ibarat ansukihim tina ngagiringkeunna mauta jama-jalma musmarot jami'an tegasna masa kabehna ajmain nya. Jami'an tingkahna sakabehna tingkahna ini. Ilal mauqifi ka terminal ka tempat cicing. Wa huwa ari mauqif eta al maudi mauqif teh bahasa teh. Bahasa jang hiji tempat nu di dinya teh karumpul jalma-jalma gitu. Wa huwa ari mauqif tah al maudu eta al maudi tempat aladi tegasna mah maudi yakifuna anu cara ricing. Mauqif terminal lamun di dunia mah. Nu cara ricing mau ta jalma-jalma fi di aladi min ardil qudsi ti tanah suci al mubaddalati anu digentoskeun ieu ardu alati tegasna mah ardul muqaddas ardul qudsi al mubaddalah lam yaksi nu teu berdosa alaiha di atas lati nu teu berdosa jalma Allah ka Gusti Allah alaiha di atas lati li fasul qada karena rek mutuskeun hukuman bainahum tingkah tetep ieu fasul qada di antara jalma-jalma di antara para makhluknya wala parko jeung taya parawan kolot jeung taya bedana eta maujud fidalika dina itu teu kamarjaikeun bainaman yujaza wahum taya perbedaan fidalika dina ieu fasul qada berarti nya bainaman tingkah tetep ieu parku antara jalma yujaza nu dibales ieu man wahum ari ieu man teh eta al insu jelema wal jinnu jeung jin wal malaku jeung malaikat dibales. Nah malak mamanya dibalas tingkah waman jeung makhluk man dia mah makhluk katanya bainaman antara makhluk lain jelema oke. Waman jeung makhluk layu jasa nu teu dibalas ieu man kal bahaim seperti pirang-pirang sato ieu mah bahaim mah sato ternak wal hus jeung sato hewan liar nih. Alama tingkahna tepan kana kaul dahaba nu milih ilahi kana ma asal muhaqqiqun para ulama ahli tahqiq ulama tukang audit tungkul wasahaha nyohehkeun hukana ieu mah dahaba teu kawarjekeun Sanawi Imam Nawawi mana wasahahu. Berarti dalika teh dina hasrunya dalika dina itu hasru meureun lain dina fasul qada. Ieu fasul qada mah keur ngajelaskeun tempat nu teu pernah doraka di eta tempat teh karena rek putuskeun hukuman berarti teu aya perbedaan dina itu hasru dina itu pengumpulan antara man yujaza jeung man la yujaza. Nah hasru berarti ya enggak ada perbedaan dikumpulkeunana teh. Teraskeun wal kiamatu jeung ari kiamat wa waluha ari kawitanana ieu kiamat eta fajarun subuh fajaru yaumil jumaah fajar dina poe jumaah mana oh iya ilama nepikeun ka poe la yatanaha naon itu sih oh ilama nepikeun ka waktu gitu la yatanaha anu teu aya tutup nu teu aya sefna ieu mah wa huwa wal haq wa huwa ari kawal eta hak. Nah henteu ieu nya henteu kana kiamat marajana wa huwa ari ieu kiamat eta haku bener gitu. Nah kawal wa awaluha ari ieu kawal ari ieu kawal meureun ari ieu kawal ieu awaluha atuh dah teu jelas wa huwa mana ieu ningali tina HP eta wa huwa ari kawal awalu
qaul awaluha eta lah aku bener afada menakeun hukana ieu qaul awaluha sa Suhaimi Imam Suhaimi wa qala ngadauh sa Al-Fasani Imam Fasani wal kiamat kana wal kiamat ari kiamat eta hiya ari kiamat eta lati perkara taumu anu ngumuman ilati annasa ka jalma-jalma wa ta'ti jeung dongkap ieu kiamat ngadongkapan ieu kiamat hum kanas ta'ti ilaihim bagtatan tingkahna tiba-tiba wa ta'khudhu jeung nyandak atuh meh ngeunaheun mana eta teh ngadatangan tiba-tiba gitu. Ngadatangan ngeunaheun mah wa ta'khudhu ngadatangan itu kiamat hum kanas naon alaihim eta teh ta'khudhu alaihim berarti kitu meureun iya linazil khafid biasa akhdatan kalawan datangan wahidatan nu sahiji sakurang mah sakali datangna brak gitu ala goflatin tingkah natepan kana kapohoan fi yaumil jumaah dina poe jumaah ya nggak tahu pokoknya mah dar gitu nya dina poe jumaah fi ghairi syahrin fi ghairi syahrin naon tingkahna berarti tingkah tetep ya yaumul jumaah dina lian bulan dina selain bulan maklumin udah diketahui syahr wala sanatin jeung lain tahun ma'rufatin anu dikenal ieu sanah cukurang mah poena poe jumaah tapi bulan jeung tahun mah duka teuing gitu wa awal yaumil kiamah jeung ari mimiti poe kiamat eta min nafkhati tsaniyah min nafkhati tina tiupan asaniyah tinu kadua ila istiqrarul khalqi nepikeun katetepna makhluk fid daroin di dua tempat al jannati tegasna mah surga wa nari jeung neraka badal ba'd minal kul nya wasodru yaumil kiamah jeung ari kawitna poe kiamat eta mina dunya tetap di dunia wa akhiru jeung ari akhirna poe kiamat akhirna ieu yaumul kiamah eta minal akhirati tetap di akhirat wa miqdaru dzalikal yaumi jeung ari kira-kirana eta poe kama qala seperti yen ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala fi surati sajadah dina surat sajadah eta kama seperti keterangan atuh qala anu ngadawuhkeun kana masalah Gusti Allah fi surati sajadah dina surat sajadah mah dina keterangan teh ayat berarti eta fi yaumil eta na mana atuh mana we oh ini eta fi salah deh eta fi yaumin tetap dina sapoe dina hiji poe kana nu bukti naon miqdaruhu ukuranana ieu yaumin fi yaumin anu eta yaum mana ceruk teh oh bingung ningali dina HP mana miqdar ya Allah tahu eta marjana aya nya kana miqdaruhu kana anu bukti naon miqdaruhu ukuran eta yaum teh eta alfa atuh kan khobar kana alfa sanatin 1000 tahun mimma nyaeta anu tetep di alfa sanah tina tahun taunduna tina bilangan taunduna nu ngitung-ngitung maraneh kabeh kana emak atawa kama nanti jadi hobarnya eta kama seperti keterangan qala nu ngadawuhkeun Gusti Allah kana emak fisur sajadah fi yaumin atau kama qala seperti ngadawuh Allah taala Fiyaumin kan lapan fiyaumin gitu boleh lah sok weh lu tak atik lah no penting gitu maksudnya ae fi dunia tegas nama ngitung di dunia 1000 tahun di dunia sapoe nantinya sampai di akhirat 1000 tahun di dunia wa kama qala jeung seperti ngadawuh Allah taala fi surati Sa'la dina surat Sa'la surat Ma'arij fiyaumin kana miqdaruhu seperti yang ngadawuh Allah taala fiyaumin kan lapan fiyaumin jeung seperti yang ngadawuh Gusti Allah taala fi surati Sa'la dina surat Al-Ma'arij fiyaumin kan lapan fiyaumin dina hiji poe kana nu bukti naon miqdaruhu ukuranna yaum teh eta khamsina alfa sanatin 50.000 tahun wa huwa yaum eta yaumul kiamah poe kiamat li syiddati ahwalihi karena banget pake wuhna ieu yaum banget kengerian pake wuh teh banget kengerianana ieu yaumul kiamah binisbah ku dihubungkeun ilal kafir ilanasnya kafir ilal kafir ka jama kafir wa amal mukminu anapun ari jalma iman fayakunu maka bukti eta fayakunu maka bukti ieu yaum teh eta khaufa leuwih enteng alih ka si mukmin min salatin maktubatin beureuna teh titikannya min salatin tina salat maktubatin nu dipardukeun ieu salat di dunia intaha para nusab ieu kawal saha kaul Imam Suhaimi saha tadi aduh huruf kaluhur kawal saha we ieu tadinya kaul fasani tah mana sih nah iya tidinya ya sok baca deui wal hisabu jeung ari
perhitungan wa ari hisab eta tauqifullahi ngadagokeunana nangguhkeunana Gusti Allah anasa ka jalma-jalma ala amalihim kana pirang-pirang pagaweanana kana pirang-pirang amalna si inas khairon eta sae kana bukti itu amal au saron atau eta goreng kaulan eta ucapan kana bukti itu amal au filan atau eta pagawean tafsilan kalawan rinci ba'da akhirihim dina satos nyandakna itu nas kutubaha kana pirang-pirang kitabna ieu amal wa yakunu jeung bukti jeung bukti itu hisab merenya jeung aya itu hisab eta lil mukmin tetep pikeun jalma nu iman wal kafir jeung jalma kafir insan wajinan insan tingkahna jelema hal jamid ieu mah wajinan jeung naon jin illa man kecuali makhluk ustusnia anu dikecualikeun ieu man minhum ti ieu insan jeung jin dia kabeh dihisab intina mah wasawabu jeung ari ganjaran wa ari sawab eta mah perkara yastahiqu anu ngahak si jalma hu kana ma minar rahmah nyata tina kasih sayang wal maghfirati jeung pengampunan minallah ti Gusti Allah taala wasyafaati minar rahmati wal maghfirati wasyafaati jeung syafaat min Rasulullah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adabu jeung siksaan jeung ari siksaan wa huwa ari adab sadayana diatapkeun kana anu tadi itu dalam di tengah nama nu sisi nama kieu pemindalika atau qabri wa naimuhu wa sunan wa sabu wa thawabu wal adabu wal mizanu gitu kan wa wariya tauqubatun siksaan mu'limatun anu nganyarikeun uqubah wal mizanu jeung timbangan jeung ari timbangan ya langsungnya jeung timbangan wa ari mizan eta kamizan di dunia tetap seperti timbangan di dunia lahu eta tetep kagaduhan ieu mizan kosobatun aya kosobah batang tak ieu gambarna nya di kosobah teh ieu kosobah wa amudun jeung tihangna ieu tihang ieu kosobah gitu ya kosobah ieu berarti amud ieu tihangna wa kafatani jeung dua cecempeh ngaranna cangkok cenah tuh dua cangkokna ya kafah wa kafatani kul wahidin ari saban-saban saji minhuma tina ieu kafatani eta ausau leuwih luas ieu kul wahid min tabaqatis samawati tina pirang-pirang lapisan langit wal ardi jeung bumi kafatun tegasna mah cecempeh kafatul hasanati tegasna mah cecempeh kebaikan an yaminil arsy nu tetep ieu kafatul hasanati sebelah katuhun aras wow mana kanan cek urang ieu kanan cek itu ieu nya ieu kan kiri cek urang nah ieu lamun kanan cek itu berarti ieu katuhun aras geus heula kitu nepi ka kanarnya buat teuing muqabilul jannati anu mayunan ka surga anu madep anu malebahan ka surga wa kafatu sayiati jeung naon cecempeh tina kagorengan kaonan inna autina kal kautsar sur barokah naon jadi dulu tua an yasaril arsy anu tetep ieu kafah ti kencaeunana aras wah berarti aras leuwih badag tibatan mizan atuh muqabilun nari anu malebahan ka neraka yazinu tingkahna nimbang bihi kalawan ieu mizan saha Jibril malak Jibril wow mizanna oge segede kitu malak Jibril segede kumaha ala siroti di atas sirotol mustaqim ba'dal hisabi dina satos hisab paya kudu tuluy nyandak malak Jibril bi amudihi kana tihangna eta mizan wah diceklan kieu meureun si ieu teh si naon si amudna teh ieu diceklan lamun ieu ku pandanganna sagede kieu arah segede kitu wah itu bisa dibayangkan malak Jibril jadi cepengan ku malak Jibril sagung kumaha beliau wayang duru jeung ningal malak Jibril ila lisanihi kana matana nah mata kana letah meureun kana letahna mizan wa Mikailu jeung ari malak Mikail eta aminun kapercaya nu dipercaya malak Mikail alaihi kana ieu mizan wasaqilu ieu kumaha ieu teh nya malak Jibril mah teh nu nimbang teh malak Jibril nyandak kana tihangna ningali kana lisana aya lisana cenah nya berarti juga timbangan di dunia atuh juga kitu lisana palebah mana aya letahna dengan lamun dina timbangan di pasar aya letahna ge tah anu ieu timbangan teh ieu wadah jeung ieu mun ieu tempat kiloanana nih nya ieu kumaha tah ieu kiloanana
ieu amudna meureun kitu kan. Teh ieu paragi kiloan, ieu wadah paragi daging misalna teh. Teh ieu di dieu dihandapkeun, do gede pan ieu wadahna teh. Gede. Teh ieu letahna nih, letah paragi keadilanana. Nah, pas henteu anu cungklik congkedangna nih. Eta letahna ari ieu mah kan teu aya letahan kan. Ieu mah langsung we nyungklik kitu. Nya berarti ieu kosobah teh letahna keneh berarti kan kitu. Wasakilu jeung ari beratna. Wasakilu jeung ari nu berat gitu. Eta yang zulu turun ieu sakil ila asfala ka belah handap. Wal khawf jeung anu ringan eta RTPO narima kaluhur ieu khafif kamizan di dunya saperti timbangan dunia wae. Kama seperti keterangan huwa anu ari ieu mah teh dohirul hadis, dohirna dina pirang-pirang hadis. Jangan seperti itu we da. Hadisna juga gitu dohirna hadis memang seperti kitu kumaha atuh gitu. Afada medakeun kana ieu mah kama huwa dan kana keterangan kabehnya. Ngeunaan kana keterangan sadayana yang disebutkeun tadi disebutkeun bisa suami wallahu a'lam bishawab. Allah manfaat ma'alam kana wa alim wa yanfa'una wa rasulullah man tanfa'una fid din wa di akhirah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.